Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Neng Putrisari di kelas 12 MIPA 4. Di dieu abdi bade ngaresensi novel anu judulna nyaeta Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Pangarangna nyaeta Yosef Iskandar, kandel bukuna nyaeta 164 lembar. Penerbitna nyaeta PT Kiblat Buku Utama. Tahun terbitna nyaeta tahun 1881. Tanjer Najuritan Jaya di Buana ngagambarkeun kamekaran sajarah jeung kahirupan katut kaayaan urang Sunda di mangsa di Tatar Sunda. Ngadeg karajaan nyaeta Karajaan Sunda di abad 14 nepi ka abad ke-16. Caritana dimimitian ku ngumpulna para pangagung keur nyampekeun ka Prabu Wangusita yen sanagara Sunda geus percaya ka Prabu Wangusita. Anjeunna pantes jadi gaganti raja Karajaan Sunda nu ayeuna. Seueur pertimbangan ti para pangagung, salah sahijina nyaeta Prabu Wangusita. Malahan mah para pangagung geus siap jadi tameng dada keur ngabuktikeun kakuatan nagri Sunda ka Karajaan Majapahit, oge ngabuktikeun kadigyaan negeri Sunda ka nagri-nagri sanusantara. Akhirna mah Prabu Wangisuta dinobatkeun jadi raja Karajaan Sunda anu anyar. Ngan sanajan ti kitu Prabu Wangisuta ngarasa dirina can pantes jadi raja. Ngan kapaksa para pangagung geus percaya ka anjeunna. Rapat dibubarkeun saenggeus Prabu Wangisuta ninggalkeun pangdiukanana jeung menta waktu sababaraha poe jang mastikeun narima atawa henteu eta karatuan. Saenggeus eta Prabu Wangisuta terus kapikiran bari ngalamun mikiran narima atau henteu manehna jadi raja Karajaan Sunda. Pas keur ngalamun tiba datang Prabu Bunisora. Prabu Bunisora ngayakinkeun bahwa Prabu Wangisuta geus pantes jadi raja Karajaan Sunda. Ngan aya hiji anu ngaganjel dina hate Prabu Wangisuta, nyaeta manehna hayang nyaho kaayaan Karajaan Majapahit saenggeus perang bubat. Sanggeus kitu manehna mutuskeun indit ka Karajaan Majapahit jeung rakean Hujung. Indit weh tah eta Prabu Wangisuta teh ka bari naek kuda ka Karajaan Majapahit jeung rakean Hujung. Aya satengah bulan ti eta Prabu Wangusita tepi di Hulu Cipamali di suku Gunung Agung. Manehna tidinya nanyakeun kamana jalan ka Majapahit teh. Terus didinya manehna papanggih jeung kolotna nu nuduhkeun jalan ka Majapahit. Saenggeus kitu manehna tidinya istirahat heula. Jeung malahan mah pas istirahat teh manehna diajarkeun ngajieun anak panah jeung keris. Tidinya Prabu Wangisuta nepi ka Karajaan Majapahit. Di Karajaan Majapahit Prabu Wangisuta papanggih jeung Mahapati Majapahit. Didinya manehna ngarengekeun carita Mahapati Majapahit jeung adipatina nyaritakeun tentang kaayaan pas perang bubat. Sanggeus ngarengekeun carita nu panjang lebarna, Prabu Wangisuta pamit balik deui ka Karajaan Sunda. Sanggeus balikna Prabu Wangisuta, akhirna Prabu Wangisuta narima eta karajaan. Akhirna manehna jadi raja Karajaan Sunda. Dina umur anu kacida ngora keneh manehna alus ngajalankeun kapamarentahana. Waktos teu karasa geus nincak taun 1377 Masehi. Prabu Wangusita ngagaduhan dua putra, nyaeta Sang Haliwungan sareng Sang Ningrat Kancana.
nutos nincak masa rumaja. Sanggeus kitu Prabu Wangisuta ngaberangkatkeun eta dua putrana ka Binaya Panti Jampang. Hiji poe Prabu Wangisuta sareng Rakean Hujung indit di puser negeri Sunda. Kacaritakeun duaan eta kawengkon ku Agri Binata ngan anu bisa asup ngan Prabu Wangisuta. Akhirna Rakean Hujung cicing di imah Pandita dibaturan ku anakna Pandita nyaeta Ranisi. Sanggeus kitu Prabu Wangisuta nyusul eta Rekaan Hujung ka imahna Pandita. Pek teh pas nyusul ka imahna Pandita ditingali Rakean Hujung jeung Ranisi keur duduaan. Akhirna Prabu Wangisuta ngahukum eta Rakean Hujung sabab Rakean Hujung geus ngalanggar sababaraha dasasila. Akhirna mah Rakean Hujung dikawinkeun jeung Ranisi. Kusabab Ranisi ngabelaan Rakean Hujung, akhirna Prabu Wangisuta indit ka Binaya Panti Jampang sosoranganan. Di Binapayanti Jampang, Prabu Wangisuta nepikeun maksudna nganjang ka ditu nyaeta rek diasupkeun ka Jampang sangkan diwarah ka prajuritan. Hiji poe Prabu Wangisuta ngareungeun barita bahwa Karajaan Majapahit rek naklukkeun karajaan-karajaan sanusantara. Di dinya teh Prabu Wangisuta siap-siap nyiapkeun bisi di mana Karajaan Majapahit nyerang ka Karajaan Sunda. Di dinya Prabu Wangisuta nyieun panjaga-panjaga jang ngajagaan serangan ti Majapahit. Kaisukana Prabu Wangisuta ngajieun upacara suci ngaresmikeun dua batu prasasti di Sanghyang Linggahyang. Prabu Wangisuta ngaheuyeuh dayeuh ngolah negeri Sunda lawasna nyaeta 100 genep tahun genep bulan 15 poe. Karna kawijaksanaanna Prabu Wangisuta sahingga menang jujuluk Prabu Buana Tunggadewa ngalantarkeun negeri Sunda Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Sakitu resensi anu ku abdi tiasa disampaikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.